kuari bae ge nanya ka kiai kumaha eta teh ngeridit teh meunang apa henteu henteu ngerenyet sakitu ngeunah-ngeunahna ngeridit sakitu nikmatna aya nu nanya kiai kumaha urang lamun nenden duit di bank didepositokeun kurang dicokotan bae bungana haram apa halal haram neraka teh balik bae ka imah kiai kejem amat padahal mah kumaha kurang hebatna kumaha kurang ngeunahna sisim kos kitu teh urang teh pandenen duit tajuk urang anakan pan eta teh dipake usaha ku batur teh naon naon bedana jeung mudharabah naon bedana cek jana teh jeung musyarakah kok pake jeung haram sagala rupa mun dibejakeun tasuku bakalna ngelemet bae di tukang ngomongkeun kiai teu eureun kiai we dituturkeun tah mah ngaharamkeun kredit ngaharamkeun bunga bank segala ngaharamkeun kapiting segala ngaharamkeun alah ulah pan tadi nanya geus dijawab kos kitu nu mantak la tasalu an asya wahai kaum mukminin ulah naranya maraneh kabeh kana berbagai perkara nu lamun teh mah dibejakeun eta perkara bakal muringis bakal embung bakal ngagorengkeun lantaran teu akur jeung kahayangna cak Kangjeng Nabi neraka murangkeun cek Kangjeng Nabi bahaya murangkan cek Kangjeng Nabi anu murangkan nah ieu engke terjadi di akhir zaman raja nanya ka ulama ngajawab akur bagus takur teu bagus jadi berarti nanya teh lain hayang jawaban sesuai jeung Al-Qur'an tapi hayang neruskeun ka hayang pamarentah ke di akhir zaman engke kos kitu bahwa bakal loba tatanya tapi teu dipake mantak ulah loba tatanya mun encan terjadi sageusna nanya pakelah nu bagus mah cirina bakal natareh kiamat terlalu loba nanya tapi teu dipake salah satu tanda deket jasa ka terjadi kiamat naranya teu eureun tapi nu make eueuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum ya ayyuhalladzina amanu eling-eling jelema nu ariman la tasalu anasya ulah nararanya maraneh kabeh tina berbagai perkara nu intub dalamun dilahirkeun dijelaskeun tudar lakum karajen kabeh eta perkara tasukum bakal ngagorengkeun bakal ngarewaskeun bakal ngaijikeun karajen kabeh lantaran dina eta perkara teh aya kamasyakatan aya kabeuratan ieu mah kieu Kangjeng Nabi pidato ceramah khutbah cek Kangjeng Nabi saluni sok geranaranya maraneh kabeh ka kaula wallah demi Allah idza sa'altum di mana arajeun naranya ka kaula dina berbagai perkara nah ku kaula bakal dijawab madum tu fi maqami hadza akhbartukum madum tu fi maqami hada ulah bakal nyaritakeun ka anjeun selama kula aya di dieu idinya langsung aya sahabat anu anangtung jelema baduy nangtung nanya ka Kangjeng Nabi cek eta jelema man nabi ya Rasulullah saha bapa abdi ya Rasul coba lamun bener-bener tuan Rasul abuka Hudzafah bapa maneh Hudzafah ya bener cenah teh Muhammad tinyahuun ge ka bapa aing tapi nyaho dinu saurang nanya ya Rasulullah ayeuna di mana makani tempat abdi engke di mana Kangjeng Nabi neraka maneh mah langsung tungkul jadi kos karari ieu cenah nanya urang nu nanya deui di mana tempat bapak abdi nu geus maot cek Kangjeng Nabi bapa maneh di kuburna di anu kemudian kuari keur disiksa engke jaga bakal ka neraka kideug kabeh mantak Sayyidina Umar langsung bae nangtung raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula lantaran ieu ditanya naon bae ngajawab ditanya naon bae nyaeun
karena hal-hal anu gaib nyawan. Waduh lain luar biasa cek Sayyidina Umar, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Sayyidina Umar cek Kangjeng Nabi, ijlis ya Umar, ijlis Umar. Sayyidina Umar geus teu katahan ku cinta-cinta ka Kangjeng Nabi. Ditanya naon bae was itu. Jawab Kangjeng Nabi. Pelebah pas Kangjeng Nabi khutbah diteruskan cek Kangjeng Nabi, innallaha farrada alaikumul hajja fahujju. Saenyana Gusti Allah geus mardukeun ka aranjeun kabeh mau ngaji. Heuh, dina marungga haji maraneh kabeh. Aya nu nangtung sahabat. Aku amin ya Rasulullah. Apakah tiap tahun ya Rasulullah? Kangjeng Nabi terjawab. Aku amin ya Rasulullah. Kangjeng Nabi terjawab. Sakali jajan aku amin ya Rasulullah. Apakah enggak tahun? Cicing Kangjeng Rasul. Cek Kangjeng Rasul lamun kukula dijawab niscaya ieu munggah haji kudu unggal tahun. Andai kata unggal tahun dipardukeunana atuh moal mampu maneh komo di Indonesia mah daftar ku ari genep tahun ka hareup karek berangkat. Daftar ku ari 7 tahun karek berangkat sedengkeun dituntut kudu unggal tahun. Bahaya kata Kangjeng Nabi. Langsung terjawab, turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman la tasalu an asya ulah sok naranya maneh tina berbagai perkara nu lamun dilahirkeun dijelaskeun ka aranjeun kabeh bakal ngamurengkeun tasukum ngagorengkeun ka anjeun ngabahayakeun ka anjeun lantaran jawaban-jawabanana loba nu katengah-tengeunahkeun. Kuari bae ge nanya ka kiai kumaha eta teh ngeuridit teh meunang apa henteu? Henteu. Ngerenyet. Sakitu ngeunah-ngeunahna ngeuridit. Sakitu nikmatna. Aya deui nu nanya kiai kumaha urang lamun nenden duit di bank didepositokeun kurang dicokotan bae bungana haram apa halal? Haram, neraka teh. Balik bae ka imah. Kiai kejem amat. Padahal mah kumaha kurang hebatna kumaha kurang ngeunahna sistem kos kitu teh. Urang teh panenden duit tajuk urang anakan pan eta teh dipake usaha ku batur teh. Naon bedana jeung mudharabah naon bedana cek jana teh jeung musyarakah kok pake jeung haram sagala rupa mun dibejakeun tasuku bakalna ngelemet bae di tukang ngomongkeun kiai teu eureun-eureun kiai we dituturkeun teh mah ngaharamkeun kredit ngaharamkeun bunga bank segala ngaharamkeun kapiting segala ngaharamkeun alah ulah. Pan tadi nanya geus dijawab kos kitu kuari teh apa ieu teh keur naranya pas alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun nanya nanyana berjamaah diuk ngaji berarti keur nanya ka kiai ngajelaskeun hukumna cak kiai teh haram teh kredit balik we ka imah kiai si kos kitu jasanya era aing mah kuari teh pan di dunia kuari keur usum ngeurit ku diharam-haramkeun ku kiai lah teh mah kiai ortodok mah kos kitu. Ya sudah ngaji deui ka ditu, sanu nitahan atuh. Sanu nitahan sia-sia nu datang ka dieu aing nitahan tan teu janten aing mah. Ulah sia mah. Aing masih kene beuki kana kos kitu balos jeung Kiai Golkar bae ngajina ka ditu. Jeung Kiai Golkar, jeung bupati, jeung camat ngajina kos kitu sarombongan neraka teh mah. Moal kebel ieu moal. Moal teh mah paling gurubuk ya 50 tahun lah. 50 tahun akhirat. Camat teh waduh sombong amat sekali-sekali lah. Kadi gua baca camat nu ngaji kan. Pasar Kemis sok ngaji sekali-kali. Jenengan bae ngana katakol mal ngaji aing Allah kege pindah sia teh ngaji ge. Aing mah teu berat ku sia hiji. Teu berat ku sasaha. Daek sia nuturkeun aing Quran ulah ka aing ka Quran teu kudu sasalaman jeung aing. Diuk mawa sate balik. Teu kudu jeung kiai nama dikeuneun ka tukang sate duitna ku sia geus mun hayang bener mantak loba ku ari camat nu ngareje nyumput embung ka nyahoan ai bener mah hayang ieu nya ge jero hatena mah nuranina mah bener hayang ngan embung ka nyahoan aing pan aing mah camat cek cenah teh embung loba nu ku ari make kumis palsu aya emang aing teh nyaho aing ajar teh nyaho asana balik dibuka kumis palsuna ku nya jahat teletik nama yang kudu ngaji ka mana jagnya na malah asalnya hobay cenah heula kajen datang gadinya ge asalnya hobay heulanan asalnya hobay saanu nyaho eta taufik teh ku Gusti Allah dipengkolkeun geus nyaho mah pake tah urusan ka ditu mah urusan Gusti Allah
urusan Gusti Allah nu penting mah ngaji nanyakeun ngaranna tah sageus dibejakeun aya nu narima aya nu henteu nu hese ge sadar nu hese ge sadar hukum teh hese jasa sadar hukum hese jasa MKT teu sadar hukum eta keur carita demokrasi digulak nu eleh jadi menang nu menang nu bener jadi salah nu salah jadi bener ieu lah demokrasi. Atuh cacak-cacak Quran ya kos kitu, cacak-cacak Quran ya kos kitu nu mentak. Engke di akhir zaman bakal terjadi cek Kanjeng Nabi iza nazalat nazilatun. Di mana terjadi hiji masalah di hiji negara. Baik eta masalah gempa, tsunami, balai atau nu terjadi di sekitar negara eta mungkin gejolak politik, mungkin gejolak perekonomian, mungkin gejolak perbudayaan. Idza nazalat nazilatun jama'al amir al ulama'a, bakalna raja, bakalna gubernur, bakalna bupati ngumpulkeun para ulama. Musyawarah pemerintah amir umaro jeung para ulama saenggeus tadi musyawarahkeun. Idza tafaku bihi di mana mupakat ulama jeung eta amir an fadahu diluluskeun bagus model kos kitu. Wa idza talabu bihi di mana takur jeung kahayang amir di mana takur nafadahu iceun ulah dipake teh mah paham kos kitu mah terjadi bakal di akhir zaman kos kitu jakuan cek ulama. Ulah dibejakeun ka sasayeun mah heureung pada urang bae heula. Asalnya hobae heula. Balikan deui idza nazalat nazilatun di mana terjadi sesuatu di hiji negara jama'al amir al ulama'a amir bakal ngumpulkeun ulama. Hei dek pilpres datangan ulama panggil ulama. Hei dek pilgub datangan ulama panggil ulama. Hei dek pilkada datangan ulama panggil ulama. Hei dek naon deui hiji deui pildes leutik pildes mah panggil bila perlu dijieun wadah 3 tahun sebelum dilaksanakan geus dijieun wadah para ulama diorganisasikeun panggil deui fa idza tafaku bihi di mana akur kahayang ulama jeung eta amir an qadahu dihayukeun an fadahu dihayukeun dibaguskeun didukung disumbang dan lain sebagainya. Wah, dimuyah mayeh duit teh. Tapi wa idza talaku bihi di mana ulama teh akur jeung amir teh. Nah ieu mah dipiceun, napadahu dipiceun ku eta ulah dipake yai kos kitu. Bakal terjadilah di akhir ieu teh nanya ngaranna amir teh nanya ka ulama. Ketika ulama ngajawab akur jeung kahayangna lulus. Ketika teu akur jawabanana jeung kahayangnya iceun iyalah nu mantak la tasalu an asya'a. Wahai kaum mukminin ulah naranya maraneh kabeh kana berbagai perkara nu lamun teh mah dibejakeun eta perkara bakal muringis bakal embung bakal ngagorengkeun lantaran teu akur jeung kahayangna. Cak Kanjeng Nabi neraka murengkeun, cek Kanjeng Nabi bahaya murangkan, cek Kanjeng Nabi murangkan. Nah ieu engke terjadi di akhir zaman. Raja nanya ka ulama ngajawab akur bagus, tak akur teu bagus. Jadi berarti nanya teh lain hayang jawaban sesuai jeung Al-Qur'an, tapi hayang neruskeun ka hayang pamarentah ke di akhir zaman engke kos kitu kuari bencan. Engke di akhir zaman kos kitu kuari mah. Di akhir zaman teh kos kitu kuari mah siata nu ngajawab lain aing besi pajar aing kos karari itu datang ulama dijieun wadah kebutuhanana terus ditolelir ya Allah ya Rabbi kuhina ulama jualan keulamaan hanya untuk sebuah seseorang, hanya untuk sebuah keagungan, hanya untuk sebuah mobil, hanya untuk sebuah sekupi. Ya Allah ya Rabbi, iyalah pelecehan agama. Kiai nu kos kitu pelecehan agama ngaran. Pembunuhan terhadap agama teh kos kitu. Pembunuhan terhadap agama teh emang kumaha dibunuh mah Al-Qur'an moal bisaeun. Dibuatlah pendidikan formal sekolah
kesian didinya teh aya agamaan didukung ku bangsa Indonesia. SD teh aya agamaan baheula mah asa Jumat bae aya agamaan Senin woi hormat cangsa kamera putih baheula mah jakos kitu. Jumat Kemis saya teh aya agamaan sanggeus Kemis henteu Jumat doang sanggeus Jumat ge geus henteu doang teu bahasa Arab baheula mah aya di SD kuari geus teh aya. Berarti dibunuh teh agama teh. Kuari diwajibkeun bahasa Inggris. Encan lahir geus kudu nyebut yes. Encan lahir. Kuari budak laletik geus I love you miss. I like to say. Orok geus bisa I love you. Urang mah baheula geus gede ge geus kumisan nyebut I love you teh hese banget. Kecuali kakak bogo I love you tuh masalah sama tuh. Tak ieu dibunuh melalui sekolahan berarti dibunuh Islam teh. Kuari mah atuh lantaran di sekolah formal geus eueuh urang yeun pondok pesantren. Yo, yeun pondok pesantren modern. 50-50 50% agama 50% itu umum. Ya, Inggris aya, Arab aya. Peliti aya beberapa pondok pesantren, bahkan bukan beberapa, mayoritas geus eueuh agamaan. Geus eueuh agamaan kuari. Sabaraha pondok pesantren nu geus teu ngagunakeun kitab sama sekali. Berarti dibunuh melalui pondok pesantren modern itu percaya agama lempang tinggal pondok pesantren salafiyah. Iya kuari kiaina dibunuh ku Supermi anggeus-anggesan. Tailah pembunuhan tinggal Amerika bae neulekeun di luhur kapal. Bagaus. Good. Aduh, bagus. Tinggal sababar hari pembunuhan terhadap agama teh kos gitu. Coba kuari, nyeun gereja, dicoba reaksi masyarakat lantaran gubernur nangis tanda tangan. Gereja teh geus didukung lantaran partainya dibeli, geus aya perjanjian tadi. Coba reaksi masyarakat kumaha? Geus dek berlindung ka mana masyarakat? Berlindung ke gubernur, pugu gubernur lagi geus tanda tangan. Berlindung ke MK, pan ieu MK nage geus dibeli tah, geus dibeli. Dek berlindung ke mana kuari? Dek berlindung ke mana kuari ketika aya semacam eta? Paling ge urang teh akan menggunakan lain kekerasan, tapi semacam demo. Dek ke mana coba hayu? Demo teh kan capek ka DPR kan geus dibeli kamari geus jual beli. Otak pasang tah otak pasang tah otak kudara ria pasang. Hayu dek berlindung ka mana? Jawab bener. Mulai datang tokoh masyarakat kiai, aduh kumaha ya pembangunan gereja. Pancak tadi ge ulah dipilih atuh. Kuari pananya deui ai di bejaan memehna pan sia teu ngarti cukup ku 20.000 pan kiaina ge kan ngadukung ketika aya kos kitu hayu urang musyawarah di hareupan embung kudu kiai bae nu dihareup ketika kiai berangkat tah dek berlindung ka mana camat geus dibeli bupati geus dibeli gubernur emang nyana anu ngahayukeun urang lumpat atuh ayeuna mah ka kejaksaan jaksa mana nu dipasif bisa dipercaya maka pengacara mana nu bisa dipercaya kurang KM mana aja MKG jual beli MD jual beli kamari teh lillahi ta'ala Allahu Akbar jual beli ka presiden atupan presiden macak jadat pan aing mah atuh presiden kos kitu mah kumaha rakyat bae balik deui pan ka rakyat lamun rakyat kesatuju aing tanda tangan cek presiden mun rakyat satuju aing tanda tangan kesetujuan sok olah dihandap berangkat deui ka camatna diganti nu keur ieu dedek diusir diganti ku ari bangun boga kekuatan pan camat sakabupaten saprovinsi geus dibeli dek camat mana nu boga albab dek bupati mana nu boga albab kaditu ieu bakal dipergunakeun selama 5 tahun masa jabatan atut ya bakal kos kitu ulah gandeng-gandeng ieu mah pada urangna bae engke bejaan deui di ditu kitu deuk kumaha tah sia teh otak teh teu dipasang tah kos kitu naudzubillah min zalik anya Supermi coba ayo sia sekupi naon deui yelah latas alu geus dijelaskeun ku Gusti Allah
ulah sok naranya maraneh kabeh tina berbagai perkara nu lamun perkara eta dijelaskeun bakal merengket lantaran penuh kemaslahatan tapi nu jelas bakalna nararanya bae ke di akhir sanggeusna nararanya tapi teu dipake wa intas alwanha lamun maneh naranya ti berbagai perkara hina yunazzalul Quran waktuna diturunkeun Al-Quran di masa Kangjeng Nabi. Masa Kangjeng Nabi mananya naon bae ge pan Kangjeng Nabi na langsung diturunan wahyu tubdalakum ngeunaheun tamah di masa Kangjeng Nabi mah na ieu keur carita bahwa di zaman Kangjeng Nabi mah silahkeun bertanya lantaran engke jawabanna langsung wahyu ti Gusti Allah. Tapi setelah Kangjeng Nabi geus ulah loba tatanya kecuali perkara nu waki. Mun geus terjadi nanya nun can terjadi mah ulah waka ditanya-tanyakeun heulanan aji bae heulanan mun di pondok ngaji heulanan mun di nagara raji heulanan nu nyahona nu ngararaji we hungkul kekeus terjadi aya hiji perkara kakarak dimusyawarahkeun mestina kitu teu meunang waka dijawab lantaran murengked engke kabelah dituna kitulah fala tasaluanna qadafallahu anha Allah geus ngahampura tina pertanyaan anjeun anu geus makeun bae pala taudulah balik deui wallahu ghafurun halim Gusti Allah maha ghafur maha halim ye ku Gusti Allah dibere sinonim qad sa'alaha qaumum min qablikum nyata naranya ka para nabi kaum memeh aranjeun kabeh aju disubadanan ku nabina tapi setelah disubadanan summa asbahu biha kafirin umat Kangjeng Nabi Musa naranya ka Kangjeng Nabi Musa umat Kangjeng Nabi Isa naranya ka Kangjeng Nabi Isa umat Kangjeng Nabi Soleh naranya ka Kangjeng Nabi Soleh di zaman Kangjeng Nabi Soleh naranya tentang onta ku Kangjeng Nabi Soleh dibejakeun onta di mana aya eta teh ulah di harubiru ulah dirusak tapi ternyata paakoruha dipencit pan eta nanya ongko dibejakeun ongko ku Kangjeng Nabi Soleh dirusak ongko coba ayo coba ketika nanya ka Kangjeng Nabi Isa tentang Maidah ku Kangjeng Nabi Isa dibuktikan tapi pan begitu dibuktikan endahan kalalapir umat Kangjeng Nabi Isa bahkan Kangjeng Nabi Isa nagedek dibunuh naranya ka Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa mah dipentana teh lain lalagaan hayang neuleuh pangeran jahrotan hayang kadeuleuh ku mata ku Kangjeng Nabi Isa diparepeh disapi melalui sifat-sifat yang melalui asma-asma Allah tapi tetap baik kahartieun ama begitu dibejakeun kafir umat-umat nu baheula naranya ka nabina begitu dibejakeun ujungna kafir umat nu baheula naranya umat Kangjeng Nabi Musa umat Kangjeng Nabi Soleh umat Kangjeng Nabi Isa termasuk umat urang umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naros ka Kangjeng Nabi tapi ketika teu akur jeung hatena kalalapir tah contoh bahwa lain di umat anjeun bae Muhammad umat nu baraheula naranya tapi setelah dibejakeun summa asbahu biha kafirin ujung-ujungna maranehanana teu percaya kalalafir tah ieu teh bakal dilanjut ku umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi na dipundhut ku Gusti ka Rafiqil A'la kemudian dilanjut ku para sahabat di sahabat dilanjut ku para tabiin masa sahabat jeung masa tabiin masa tabiin geus selesai runtuh geus setelah keruntuhan kitu Turki belum bangkit deui ku ari encan bangkit deui Islam teh encan bangkit deui kejamna luar biasa kafir Yahudi baheula mah baheula anu diserang teh hanya politikna hanya budayana hanya perekonomianna ku ari mah jeung jasad-jasadna jeung jelema-jelemana lantaran ndek bangkit kamari ieu di bawah naungan Osama bin Laden di jerona aya Saddam Hussein di jerona aya Muammar Gaddafi di jerona aya Gus Dur nah eta teh ndek ngabangkitkeun semangat Islam mun hayang nyaho mah terciumlah oleh Yahudi baheula nu dibunuh teh hanya politikna ku ari jeung jelema-jelemana Irak tanpa pamrih dengan alasan biologis senjata biologis gimana ya? Oh ternyata di Irak tetap baik dibombardir. Ayah dibombardir, dibombardir. Sarua baik. Sebab lawan ndek ngabunuh Saddam na ieu mah. Sebab Saddam teh ndek ngebangkitkeun Islam.
Libya dekuku make Libya Muammarna ieu teh anu endek dibunuh teh lantaran nyana endek ngabangkitkeun Islam. Osama nu dek dibunuh triliunan dolar ajeun teuing lantaran nyana nu dek kaluhurkeun Islam. Geus tokoh-tokoh Islam nu dibunuh tinggal hiji deui Rajen Iran tinggal hiji deui kuari keur dimain bolakeun bae tek dek hubungan jeung saha. Tuh di Indonesia Gus Dur sangat ditakuti dengan bendera demokrasi padahal di jerona main untuk membangkitkan Islam ngan bangsa Indonesia teu paham boro-boro politikus da kiai na ge teu paham hanya beberapa gerintil nu paham dengan bahasa demokrasi padahal nya ngasupkeun ar-ra'iyah eta teh nu kunyana di pidato-pidatokeun teh nya nu nya aku japakeun keur pidato begitu pengangkatan presiden deleukeun pidatona dengekeun mun kiai nu jeli nyaritakeun gitu jalbul masoleh wadarul mafasid pidatona teh eta berarti dek kagunakeun hukum Islam dengan bahasa demokrasi kacium ku Amerika bunuh karakter Gus Dur melalui Amin Rais oyagkeun keluar lengser pundut ku Gusti Allah saat ieu negara mana anu dek ngabangkitkeun Islam dele di Iran dele di Pakistan apa aya dele di India apa aya dele di Irak apa aya dele di Saudi Arabia pangheulana di Italian dele di Turki apa aya dele di Spanyol Uzbekistan Afghanistan dele di Indonesia mana hanya kieu-kieu doang kan urang di wadahan mah teu bisa boro-boro dek kalawan Amerika ngalawan pemerintahan sorangan aya urang geus mampu geus teu mampu tah ieu Islam teh kuari teh keur bener-bener prihatin amul hazan urang teh di dunia kuari teh suara Islam teh geus eueuh nu kaceuli kabari ke zaman Osama mah masih keneh mendengung Islam ke zaman Saddam Hussein mendengung luar biasa Libya mendengung luar biasa kuari dengungan Islam mana Quran teh ngan sakadar dibaca Quran teh ngan sakadar dimusabaqahkeun dibere piala selesai tapi diamalkeun mah teu bisa kobo di Indonesia mah wow, geus dikaluhan jasa ku Amerika bertekuk lutut kurang mah di Amerika teh. Tah ieu keur carita iraha bangkit dati. Wallahu a'lam. Urang bisa kieu-kieu bae teh nyaritakeun Islam teh bisa kieu-kieu bae. Lantaran naon? Kiaina kemeh. Anu sulit untuk mendirikan Islam. Lantaran lamun dihitung kurang cak kiai atuh bae sepungku butuh cak kieu. Dapur teh ngempul-ngempul. Mayan cenah aya Golkar mah datang sok aju mere guriwel teu kuat tapa baheula mah jadi kiai teh tapa heula ulah di zaman kewalian di zaman kamari Syekh Nawawi Tanara tapa 3 tahun di gua Syekh Nawawi Mandaya tapa 3 kali 40 poe kemudian nu aya di urang Syekh Asnawi Caringin tapa heula manehanana di gua aya guhana sarua bae kuari ge lamun kula diajak ka ditu ke aya ngaran guhana ieu urang ka ditu deukeut tadi di tadi gua tuh kiai teh tararapa baheula mah masyaallah numan teh ketika jadi kiai teh geus teu ngalirik setik-setikacan kana dunia lantaran geus tapa kuari mah memang diseja yang jadi kiai teh yang dimuliakeun yang dibere nah ieu nu bahaya ge komo eta mah kiai modern mah emang geus rapi susunan-susunan ge siap nyen proposal geus lain kiai tuturkeun ieu keur carita Islam teh keur bener-bener terpuruk di dunia mentak lumayan aya Islam khuruj engkeuy-engkeuyan lain di urang bae di dunia eta teh nyana teh ka Afgan, nyana teh ka Amerika Latin, ke Amerika Tengah, termasuk nyana ka Jerman, termasuk ka Itali, ka Roma. Eta Islam khuruj teh ya. Di urang teh kos kara itu engkeuy-engkeuyan masak di masjid masak deuleu kelas internasionalna. Salah apa henteu Kiai? Ai salah mah henteu. Bener tante, bener ge kurang. Kunaon gitu dakwahna nu salah encan pas dakwah nyana dakwah aju ninggalkeun keluarga eta nu salah adapun perjuanganna bisa angkat jempol aya masjid di Perancis aya masjid di Jerman aya masjid di Amerika ieu wasilah daripada Islam khuruj kunjungan ka ditu
kemudian perjuangan-perjuangan berbagai organisasi diantaranya HTI. Padahal eta teh anak buah Amerika kene, tapi wallahu alam di satu sisinya ada dikendalikan, di satu sisi aya perjuangan anak ulah waka di sarua. Tapi kuari kurang diamati organisasi mana atuh nu keur berjuang. Al-Qaeda geus tumbang, NU kuari dikaluhan, Muhammadiyah geus sakikituna beh teu bisa keluar negeri, jadi bisa keluar negeri mah NU di urang teh. Muhammadiyah mah teu bisa. NU teh bisa keluar negeri, NU teh lumayan sakitu. Tapi pan kuari geus di Australia, gede malah matalina. Gede geus teu bisa. Secara internasional Al-Qaeda geus eueuh. Diteroriskeun kabeh kiai santri kabeh umat Islam ku Amerika. Kuari teh keur kos kieu kaayaan urang. Tapi orang nyaho nurani masyarakat bae itu sebenarnya nurani nu murni. Tapi kemurnian teh ketika naik bae kaluhur mentong. Nu tadi teh teh bae ieu mayoritas Islam dek yen gereja di dieu encan layak sebenarnya menyen gereja. Kurang teh kan diperjuangkeun dengan nurani kan lantaran urang teh ieu teh nyaho encan pas lingkungan dieu mentalah urang dukungan ka camatna geus dibeuli. Minta dukungan ke bupati teh pan geus tanda tangan leuwih ti heula. Minta dukungan ke gubernur, pan gubernur kamari ge dihayukeunana ku partainya mah. Urang atuh ayeuna mah langsung bae hijrah ka ditu ka MK, pan MK na ge geus ngasahkeun ka gubernur eta dibeuli atuh ompong MK. Dek lompat ka mana nurani urang henteu tersalurkeun. Ieu lah bangsa Indonesia. Lamun urang lamun nyaho berarti urang teh teu merdeka atuh anak kitu mah lantaran teu bisa nyalurkeun nurani urang. Bangsa Indonesia mayoritas Islam tapi dikungkung di jerona demokrasi. Nu demokrasina teu jelas kuari teh. Geus sabaraha abad urang demokrasi kos kieu bae. Na ieu mah sakadar ieu urang berpikir kajeun di negara demokrasi ge asal demokrasina nu bener. Tapi dek datang ke mana coba? Saha pemimpinna coba? Tah sakedeung deui urang bakal pilpres, kula geus boga calon. Geus boga kula calon, leutik kuru deui, bengek deui. Urang mana cenah ge? Urang Cilongok aya nek dicalonkeun. Teu tamat SD-na ge. Atuh naonan cenah? Ya urang nyen presiden di alam mimpi bae geus pokona mah. Tokoh kuari nu bakal presiden geus jakadele jasa kurang Prabowo. Kos gitu keayaan. Kemudian aina Pello. Ingat ka Gus Dur Dev? Yes, sudah Pello. Eta. Kemudian atuh Wiranto, sosokna kan eta. Kemudian Abu Rizal, sosokna eta. Anu ku Amerika ku ari dititah jadi presiden di Indonesia ditekan Suryani. Wanita ditekan ku Amerika. Kamu harus jadi lantaran geus aya kieu jeung Amerika. Walaupun bagian sedangkan kan eta kena kasus lompat ka ditu teh kapan eta teh kena kasus nyana teh titah turun ke Indonesia supaya jadi presiden tanggung jawab urang kabeh. Ayo coba tah eta kos gitu. Sementara SBY hayang jadi presiden deui minta dukungan ka kiai. Ayo coba mun teu presidenna nu naek pabajikanana deuk jadi naon negara urang. Ulangan sakada nyaritakeun geus aya 10 anu sing kaliwer hayang jadi presiden teh di luhur sing kaliwer sing suliwer teh sing kaliwer sia cicing bae de ongko sing suliwer atuh kitu sing kaliwer 10 geus aya 10 sing kuliwer nu hayang jadi presiden. Masya Allah sosokna nu kos kararitu sedih kula mah kahareupna bakal kumaha ieu bangsa. Urang teh bagian daripada rakyat Indonesia boga hak. Jangan bangkitkan semangat bangsa, jangan dirikan agama terutama di atas negara. Lantaran agama teu bisa keluar di negara. Teu bisa keluar da kumaha ge, tapi contohna tah sosokna nu kos kalaritu Masya Allah. 10 sing kaliwer tah sing suliwer. Tah eta tekan Amerika Suryani harus jadi. Aduh luar biasa aya deui ku ari tokoh TNU nu dititah jadi presiden. Dititah ieu mah tokoh NU luar biasa profesional. Dititah. Tak ieu teh dititah teh murni apa henteu lantaran nu nitahna ge ieu teh politikus ulung deui. Sok sieun deui we di sarua bae deui. Colok irungna colok.
colok asal aya bae NU hadir dirinya ilu hadir, ilu berkompetisi di Muhammadiyah geus aya kuari dicolok supaya naik hiji ti NU supaya aya naik hiji partaina geus dijelaskeun teh kuari dimasalahkeun PKB na ge nu mentak ieu ni Gus Dur nyieun deui eta tah jangan harapkeun seseorang anu bakal nempel ka partai ini tapi pan ieu teh jelas bola bakal dibejakeun ada jelemana 10 sing suliwer nu tadi geus aya 7 tinggal 3 deui NU Muhammadiyah hiji deui urang Cilongok nu kuru nu bengek asana eta nu kaing dijadikeun lah pokona deuk kumaha ieu negara masyaallah ieu mah jang bahan balik ka imah berpikir deuk kumaha coba urang ayo jol bae Golkar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai keur naon? Teh keur kieu bae. Surat. Senin mah nek anu silaturahmi ka di saha itu tokoh pengurus Golkar itu. Oh masalah. Barang kade nu meredit na subaredit. Atuh kiai anu sabaraha. Pangabangunkeun pondok bae ceuk. Yang sabaraha tingkat kiai. Itu termasuk pada tingkat bae geus kuat. Jeung majelis mobil we hiji kecil tama guys dek berjuang tadi nama dek nanjerkeun agama presiden datang Golkar leeh hiji aya deui kiai teger didatangan deui ke ku petilu kan petilu teh diserang kai dua didatangan deui ke ku Nasdem tilu datangan deui ku Hanura opat datangan deuk mana ieu deuk mana masyaallah teulah Indonesia teh kos kieu Gusti Allah kalang kitu ge kula mangan sakadar nyaritakeun sakadar rakyat leutik urang mah sakadar sakieu we hungkul ngan ngaharepkeun teh Indonesia teh tetep kos zaman Bung Karno gitu tapi iraha Jadi tokoh-tokoh naja lain barodo, nu sebenarnya mah jebolan teh jelendang Pentagon. Pentagon di mana emang? Itu tuh deket Cikupa. Di UCLA, Universitas California. Jurusan California ge lain saya tiga Indonesia teh. Masya Allah, loba jasa. Jebolan California, jebolan wah luar negeri, tapi begitu datang ke Indonesia teu berdaya. Masya Allah. Ieu mah keur carita nurani bangsa teh sarua jeung kula kos kieu hayang boga pamimpin teh nu bisa mimpin rakyat. Urang bagian daripada rakyatna anu mengharapkan pemimpin urang dimulai kelas desa datang ke kelas RI 1, urang teh hayang neuleus masa hidup urang Indonesia benar-benar milik bangsa Indonesia. Indonesia teh urang menikmati hirup di Indonesia. Indonesia teh kaya raya. Ulah digunakan ku batur bae atuh lamun pamimpinna kieu beta ieu mah sakedeung deui sakedeung geus aya nu kieu kula mah cenah nuturkeun kiai bae geus aya nu kitu tah geus ponong kiai ka mana nah dijual sia suara aing ke ayo sia geus loba ieu wah geus ngadengikeun bae partai ayo jualan jeung aing sia itu sarua aing jeung MD leuwih bahaya aing jeung MD tah ieu kuari geus loba jasa ieu murid-murid anu ngaraji di dieu geus nuturkeun kiai bae kamari henteu sia. Masya Allah, tayo kerjarita bahwa bakal loba tatanya tapi teu dipake mantak ulah loba tatanya mun encan terjadi. Sageusna nanya pakelah nu bagus mah. Cirina bakal tereh kiamat terlalu loba nanya tapi teu dipake. Salah satu tanda deket jasa ka terjadi kiamat naranya teu eureun-eureun tapi nu make eueuh. Wallahu a'lam.